Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang lajengkeun kana pembahasan tema kedua, nyaeta tentang ngenalkeun kaulinan barudak Sunda. Ngenalkeun kaulinan barudak Sunda. Tetela barudak Sunda beunghar pisan ku rupa-rupa kaulinan. Aya kaulinan nu make kakawihan, aya oge kaulinan nu teu make kakawihan. Kaulinan nu make kakawihan sapertos oray-orayan, perepet jengkol. Kaulinan anu teu make kakawihan nyaeta sapertos bebentengan. Nu kahiji nyaeta kaulinan perepet jengkol. Kaulinan perepet jengkol mangrupakeun kaulinan kakawihan anu nyangkeutkeun suku hiji ka tukang sareng diputerkeun. Biasana kaulinan ieu dipaenkeun ku 2 nepi ka 3 orang atau nepi tiasa 5 orang. Nu kadua kaulinan oray-orayan. Oray-orayan mangrupakeun kakawihan kaulinan barudak Sunda anu carana sok silih cekel heula tak-tak. Nu tukang nyekel tak-tak nu harepna jeung saterusna tuluy nepi ka tukang. Anu katilu nyaeta kaulinan bebentengan. Kaulinan bebentengan mangrupakeun kaulinan anu henteu make kakawihan. Biasana kaulinan ieu dipetakeun ku cara silih beunangkeun atawa ditoel. Kaulinan ieu dilakukeun ku 2 grup, masing-masing grup diwangun ku 4 nepi ka 8 orang. Yuk ayeuna urang sasarengan nyanyikeun lagu kakawihan Sunda, nyaeta lagu Oray-Orayan.